Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres di pabrik Supra Hungkul. Manulutnya. Iya mas, pabrik Supra itu dia mah anak di bawah sumur. Oh, ada di bawah sumur makanya. Si anak-anak di bawah nanti kita. Tuh, itu di bawah umur, buku di bawah panggung loh. Itu gara-gara lo batin uka-uka. Oh, dulu pemuda itu gara-gara lo uka-uka. Ini si uka-uka teh. Eta hidungnya sebuka-uka jeung bapana. Uka ajuk, uka anak, Uka ajuk, uka anak, uka olor, terakhir uka ajuk. Rendah itu budak panulu. gara-gara uka-uka. Nah, tuh alhamdulillah. Sudah ngobor siraru kuat. Power panol. Matur nuwun ka sadayana ka Bapak Hajat, Pak Haji Agus, oke. Salah. Wajah Pak Haji si nyerahin. Lain tadi Pak Haji Agus acara marhaba tadi. Pak Haji, oh, itu alhamdulillah. Mana sih Pak Haji nanti naik? Pak Haji nanti naik. Yang canda sore kene. Kita tengah puting naik kan terus budak sarare. Kasuhunan benar genteng. Ada naonan putih-putih ngomongin genteng kasuhunan. Alhamdulillah ya Allah, ya dulu ya kuat Pinocchio Gusti. Dulu aja. Kade dompet leungit. Ya tahu bagi mamang kan biasa si seriat leungeun ka pesak batu. Balik lalajo cepia menang HP ini dua ini tilu. Lucu pengalamannya. Baheula eta mah. Lucu sok nyopet. Baheula ini mah geus eureun. Insaf. Insaf atuh eta mah. Kanu naon ayeuna? Eta mah jadi ngarampok, Pak. Pernah jual asongan, ayo dagang eta teh. Kan disodor-sodor. Oh, dagang asongan. Dagang asongan. Mangkat aing ka stasiun tak kadinya. Stasiun. Heeh, di kareta aing dagang. Oh, kumaha? Buat jeung kareta liwat, buat jeung datang aing rokok. Udah boling 5 menit teh. Ini kunaon? Bae pas diliuk teh kareta pasir. Salah naik. Atuh itu jalan ajalan wae. Dia nyapa rumput aing dagang atuh ngaranna. Oh, jadi kayaknya kudu ditinggali heula atuh mana kereta pasir, mana kereta jelema. Jadi teu menang duit Ya, orang. urang nuhun keunela. Nuhun. Apa Haji Aep sapeula wargi. Nuhun. Sadayana aduh ya Allah, tenang. Kunaon? Haji, Nuhun. Mana coba ge? Kemana? ini mah Bu Haji yang mau dimundur teh. Oh, nu kamari? Ngawerna teh eureun-eureun. Ampun, tinggalna. Kita mencari ruang panggung mah can turun. Ayeuna ge meureun mah. Nyata ayeuna teh urang teh gabung urang di sentra. Tiga obat nyeri beuteung mendingan gudang teh mah. Kumaha atuh sih? Oh, eta mah super tetra. Sentra entertainment, alhamdulillah. Tuh aya upacara adat cerita aya cangcut. Calung. Joleca. Itu sih benar merahnya lucu. Calung. Nu hajat arek nanggap cangcut. Bingung ngajogidanana goblok. Sih benar merahnya lucu tadi teh dipanggil teh mahal-mahal di jog. Ya. Bisa tuh maca. Lain masalah itu kan acara itu ulang tahun. Ulang tahun. Luar biasa. Sate ulang tahun itu. Jadi gambar gendang. Sanes tuh saja. Hah? Cuma disentakan gitu aja. Cuma disentakan gitu. Lain ditunjukannya itu nyaho ngaranna tayot. Senang Gitu, barang budak itu mah halus. nah, cina dia. Itu raka panu. Irpano. Kejongpa.
cenah. Oh nya. Marana budak teh entot we budak teh. Entot. Kumaha? Maksudna kumaha di gitu mah sih. Ngaran budak teh baheula mah padu aranya nu penting mah salju. Oh nya teu ngaran entot teuing. Ngaran teh entot we. Karunya geus gede na aing mah. Lamun sakola ditanya ku guruna, "Ibu saha lebih kurang kali teh?" Entot. Kepanjanganna naon? Teu aya Bu saha tontot naon. Jadi jarang nih. Tetangga orang pernah hari itu boga budak, asal boga budak mau, budak mah. Kunaon? Asal boga budak mau. Kunaon? Tinaho, pas boga budak di lalaki nanyakeun beunang ka dukun. Heeh. Cek dukun teh aranana budakna monyong cenah. Monyong. Ayeuna teh panjang umur. Panjang umur. Aranana monyong anakna. Aya di ngaran kumaha? Heeh, jadi pas hajat, terek hajat. Berenang dina surat undangan itu udah dihadapkan anak. Hormat kami monyong sekeluarga. Pas saya anak sambungan. Jadi bisa anak monyong kabeh gitu. Pak, kita makin monyong sekeluarga tuh. Ganti saudara. Monyong doang weh. Karena monyong tuh nanti. Harunya tidak apa majikan namanya jadi dibawa monyong kabeh. Jadi baliknya tukang berjetakan nang ganti kita anaknya tong monyong sekeluarga. Anak ini nggak ada kita. Jadi monyong sekeluarga. Monyong unggul dengan jadi. Monyong doang. Hormat kami monyong doang. Nah, berbeda imah hujan mah berkahnya. Berkah. Ada kerusungan tadi kurang ece. Hujan mah rezeki. Rezeki. Tapi pun loba teh mana banjir jadi rezeki. Paralik asur oge bingung. Oh dai banjir sampai hari buang sampah sembarangan. Oh sembarangan. Kapan semangat ada sampah itu dihakan ke sampah. Orang itu orang hiburan tinggal di grup di res sentra. Punya ngomong atuh orang tinggal di tengah hibur. Pimpinan lagi jelema gitu. Maru aja pimpinanna naon gimbot. Naon sudah makalan biskuit. Lah hiburan cenah. Orang hiburan adalah mau dia kado dulu lah kada eta sanggup abasaham jadi deui mangga. Punya sanggup abasaham nya jadi beueuy atuh. Untuk cara cirungan teh cara lagi. Menyakin jadi jalan lagi deui sok rupa-rupa wae. Alhamdulillah. Tapi kayaknya itu orang teh di mana, Ce? Hah? Itu orang teh di mana? Itu di alhamdulillah sekarang. Ya, ini orang teh di lembur naon gitu. Itu panyiran. Oh, jadi nyala likir. Tidak hujan. Oh. Ya budak hukum datang dari berapa digulung budak bisa kain topeng monyet. Tinggal budak buat rapi, budak kalak itu tangan tuh nyarek lantanjut kan. Pakai naon utiris mah awak kan. Aju kan bicaraan, bicara pelan beda hujan. Masuk punya kanjut teh ngerakeun. Naon? Ulah sok kasar gitu ngerakeun. Oh, aju pada ulah pas tadi. Sebenarnya aku nyebut pemobilan. Itu misalnya mas anjut mah. Ulah pas tadi. Ya plus lah gue deh kok. Iya Jumantah. Jumantah cie. Jumantah. Pakai baju dalam mata. Biasanya baju naon? Hah? Waktu itu pakai baju jarangku. Sudah teh menus awal. Sok kedua. Kurang aja. Orang dikurangan, yang lagu naon. Tiara, cina sia, sok bisa aja lagu Tiara. Lagu Tiara, jampe-jampekan aku. Tiara jadi badukun. Emang gumas? Tiara, sayangku. Nyalo
lagu yang ada di Sunda, lagu kurang Sunda. Lagu Sunda loh Bang. Anu bumuhi binai halusan. Aduh sakit ya itu ada kreatif kan kandung panjang rambut panjang nomor baik pokoknya kalian diganti oh harus diganti lain harus diganti di bawahnya rambut panjang rambut panjang tahun bedana sapi jeung sapei punya sapi mah geus boga tuh hewan satu ai sapei mah jalmi halah sok saya nanya ka aing ai sapi jeung sapei naon saya nanya ka aing non bedana nah bedana sapi jeung sapei sama masih sapi jeung sapei non bedana naon bedana sapi jeung sapei ari sapi mah buntutna di tukang ari sapei mah buntutna di dina buntut ari nama di tukang balik-balik bener kan anak dengan sakit asal mah ya ya orang tangla orang nyanyi hela cenah oke lagunya mau apa bisa nyanyi semuanya sok siapa yang lagi aing turun besi arek nyanyi udah sok ayeuna ke musik narbo nyanyi aja musik kudu saron sok orang tiara heula cenah orang tiara cobaan pokokna mana sih bos aduh aja ya geus ngodok we tadi ngodok duit teh baju gagaro hah gagaro itu tiga barok itu suka teh emang ngodok duit cunya rambut atuh cuk atau malah yang merangkapnya Allah pempelangan atuh itu kurang niatan bahan umacarana yang gagaro ieu udah atuh tiupan moal campur sama mana-mana ya kira kayak nyewa eueuh kapantesan dia artis gagaro tangkakan suka tuh tukang kopi yang kata suka tuh mama macere hanya yang bisa ikut nyanyi semuanya ya siap Bapak Hajar ya terserah Ibu Hajar Anda itu ya ibadah pakai pemutih ya pakai penghitam dibagi goli urut badan ngejegoli urut itu alhamdulillah ya Allah udah dibuat keresadayana payung baik mah sok aya geuning mula budak mula payung ieu cek itu nganterkeun payung sorangan wae apaan budak masih kehujanan juga teh itu payung anak doa isi dibungkus payungan yang dibungkus kalau ada mah jalan kadir balurah orang ngobrol lah jalan bapak ibu gantengnya balurah besok atul aing kali nu kasih seutik teh bapak ikut bapak saha namanya pak Asep Asep waduh bahaya orang Asep soalnya kan ada peribahasa tidak mungkin ada Asep kalau tidak ada api tadi dari joget ya kurang kontak dong buset bapak pengen berkeburan teng anak pihak panggung ayah modal kali aja nya dia boro-boro palura abis itu harus kabeletengan sebenarnya ada yang ngeresek kan dumpa pakai keresek juga mereka harap tukang jumpa lupa cek cilom lama tes kena hardesa ya Allah bapak yang lagu non bapak bisa boga lagu kenangan bahwa sukan potong bebek angsa semua hanya tuh ini masuk api-api yang ada getan era bisa ya pelurahan bisa ya pelurahan
Itu bulu orang itu. Ibu kami luhur bu, turun bu. Itu paling itu. Mana kita disuhunan bulu lah. Nyeteh bulu di suhunan. Batur marangan leusan poho dulu tuh. Wah di luar. Cingrak keur masuk marayu aya ibuna eta teh. bulet Hayang bulet cenah. Heeh jeung eta mah. Da panorama resep tu baru teh. Walaupun segi obat mapan sepong Bob. Benar. Halo Pak Lurah hayang bulet sabaraeun Bapak. Sarebun. Kira-kira nanti bang sarebun mah geus ngadangan. Bakso geus 8.000. Serak 12.000 teh geus level 4. Alura rek sarebun. Bisa bayi kotak masjid. Sarebun. Ya besi ngiri beteung pangurahna. Ladangan bulet. Bae sarebun. Geun mah sarebun mana mah kerep sarebun teh. Turun. Kamari gua di awur-awur. Naon duit? Ikut pada. Duit tendang. Ya tuh orang nyanyikan karunya apa? Lurah bisi. Impi. Ukuran di bulan Amari pangurah teh. Buset, geus teuing. Ukuran naon? ukuran rongsok di kana minyak. Ukuran duit lain. Piraku palurah teh balangsak di ukuran rongsok. Nah, tuh panorama tuh tinggal ada di duit teh. Kunaon? Warna-warni. Loba. Duit tambah pelangi. Ya, urang ieu mah aduh ngawer goceng. Allah. Salah 10 ribuannya. Eueuh. 20.000 berarti. Eueuh. Gocap. Eueuh. 100. Eueuh. Eueuh lu nyawer. Coba lah Lurah. Tingalikeun palurah mun geus biji ya aja tingalikeun. Palurah biji ya. Emang palurah di ngajuruk biji ya. Maksudnya tingalikeun ya. Ya, orang budak heula. Can atun can. Geus teu kuat. Anak usahaan siapa itu? Can atun please. Sampai ngojek sekolah dan takol we. Ih, di Cakti Kota. Tikus. Tisu. Nyetring bisa kasalawatan berenang. Ayeuna naon teh? Wah alah, karek di palurah eta teh ceuk. Palurah kuatrek pinudus. Tinu kunaon? Eta aku ada lo bakene. Alhamdulillah tadi. Mangga ibu kadenya naik na suku heula. Ya, tabu hajat mah Bu Haji. Bu hajat ieu teh. Heeh, pan loba ari lagu mah anu baheula ge lagu manu janda muda beranak ayam. Janda muda beranak dua. Si aya janda anakan ayam. Sok ngacong wae. Sudah tanya janda muda beranak ayam. Goblok tuh ada. Ayam dewe. Timbal jodoh ciak. Aduh, tuh ibu aja pas saya di dieu. Ya tuh aduh ibu. Tadi kasih ujang teh. Oh iya, araka. Ya, Raka, sanes arak. raka. Oh. Raka tuh lagi rancu. Jangan kekirisan. Alhamdulillah. Nyangkeun bae rancung rambut macet asal ulah rancung. Ya. Ya kalau orang tanya ibu baru ngaduin teh. Aduh, udah duit cenah. Ya alhamdulillah ketimbang hari rupiah. Balikeun ojeg geus mayar emok can. Geus mayar emok can. Emok na kinu nagihna ge bae ku aing sebelum ku cai panas. Aing bosi nu ngapoe pisan. Ribeuleuh atuh Dapni ayeuna coba ge usaha teu salaki teu boga ngajuk emok nepi ka 50 juta. Kumaha mayarna? Salaki aing teh kan ngabeca. Ngabeca. Ku aing teh kan kamari keur maya emok teh dijual sadelna. Heeh.
lantai nanti baru bencana bojongan sadalan cair akan jual bencana lah jangan bayar hutang recek saya yang terbaik baik gue nggak becak gue nggak gandong penumpang bencana umum ibu pada nggak hutang enggak Loba. Alhamdulillah bu loba hutang mah berarti loba nu percaya Benar. lamun jelema teu boga hutang geus nu percaya Ya benar. lamun jelema boga hutang pokona mah berarti loba kene jelema nu percaya ka urang hidup hutang hidup alhamdulillah orang di loba hutang ya alhamdulillah itu hayang ngabayar teu hutangna Iya. hayang lunas Aya. gampang bu bayar Ya dibayar lagi dibayar pasti kan semua acaranya cuma meresolasi sugan teh isolasi goblok polusi jadi aduh alhamdulillah pokoknya mah orang mah tembelah hutang mah dan itu na oge orang mah hirup di hutang para ibu-ibu aja loba hutang mah pun bau tuntung kalau hutang kalau anu ya alhamdulillah lah pokoknya mah penting mah sarehat ya bu ya betul panjang umur ya amin oh pun be batur parae ge ulah ibu makan ya sabaturna meureun culang cileung sorangan sok rupa-rupa coba enak hujan coba yuk waduh nonton kuat seueur kadang lah hujan kieu mah jembatan baseuh kunaon ya budak awewe ulah dium di taneuh kunaon isi kacangna jadi hei kunyoyo pelentung berdium teh nya taneuh baseuh anu baseuh tuh dium na taneuh lewas ku astagfirullah bawa enak baca teman lagu naon baca tak eta benar naon cenah kau encan gak ada ya atuh deui ari nanya kieu cek ka dieu geus matu Ari Bohanza. Bagaimana lagunya Bohanza? ya sudah tas rekrutasi nyawa eta mah ingat Ya, aya artis mah gitu sok, otak ini artis tadi dia sok. Ayo masih kembali satu waktu banget yang gue kenal semuanya yang ada di sini depan jadi lakukan EW besok yang Hai, eta mah anak kuaku hati Hai, ini itu mah dagang obat gampang orang penjelasan beli obat ater obat beruntus itu mangga orang di mah gampang lah tong kudu beli minta bali beres aduh, alah. Saudara satu orang ya cuma ambil lagu enggak spesial buat Bohanza menang layangan nyaho lah. Kunaon neng Bohanza neta teu bisa. oh ada aing ngalahin penyanyi goblok Naonnya? aing penyanyi Oh, cepetan dari kemarin juga janggo. gitu semua Apa sih? aing teh juara kahiji lomba nyanyi baheula Amanya ayo janggo juara nyanyi. aing juara kahiji lomba nyanyi di acara Smackdown goblok Weh. Jadi aja nyanyi baru ditimpungan. aing balik teh barang piala teu meunang dia teu meunang aing urang buarang ngeupeun balik terus di mana buat gareunuk itu perang layangan ya di eta we nu standar aing jadi standar Nadana meureun. urang mah biasana nadana teu nyanyi pangkeun jeung organ suara urang mah Nya nanon ge nyanyi mah jeung musik atuh jeung organ. cara sarua urang mah jeung organ teh Sarwana jeung naon? jeung desa Dasa klasik. spesial awal Bohanza Enggak lah. rasukan cai juga petinju Aja arek make penari mah. Penari latar. tak mau pakai penari latar Nanya. soalnya tas penari di aing isukan pae Wah, sabaraha duit 30.000 30.000. naik weh Naik. mangkat lebih palam apuk teh kan bara 15.000 Hah? dina cenah Ini 15.000.
15.000. Oh pada tak kumaha 15.000 kan berjanjian 30 cenah. Oh apaan sih anda cenah ngilu tumpak. Si amanna. Oh tukang parabudak kan ngilu tumpak nyamayana saware ewang atuh. Apa dibayar? Ayo yang dibayar 30 tukang parabudak. Oh jadi diturunkan aing. Tapi bisa Anda. 2 minggu baru ngajemput. Arbut sama Berarti kudu digenep 10.000 kan Cek. Kayak gitu mah. alhamdulillah. Aduh ampun teh ya aja. Naon? Ieu teh geuninganan urang teh tos aya dina pengunjung waktos. Dina pangunjung. Mohon. Ya, orang dia orang. Ya, eta kudu cek dulu mana. Kemana tuh? Yang disebut juga satu kudu cek dulu kan. Dibalikin kana bener-bener. Tadinya kelar eta salah, ini kelar hulu salah. Hulu kabeh ge pana laki mah huluna aya opat. Huluna ya opat. Hah? Huluna ya opat. Oh, laki mah huluna aya opat. Naon wae? Hulu sirah, Hulu sirah, muka dua hulu susu, hulu susu, muka tilu hulu angen. hulu angen. Nah, muka apa? Pan hulu teh aya opat. Hulu depan aya opat. Lalaki ya. Lalaki. Huluna ya opat. Opat. Nu kahiji, Hulu sirah. hulu sirah ieu. Nu kadua, Hulu susu. aya. Aya hulu susu. Katilu, Hulu angen. aya. Opat. Oh opat, kabeh aya opat. Opat lo eta. Kanyut meureun ha. Iso. Di luhur ka handap turun-turunnya kadinya meureunna tungtungna mah. Tungtungna mah kana kana mah kan tungtungna mah. Alhamdulillah. Dan kumargi kan artis Tiri Sentra. Nah, berang sabaraha jang saweran? Hah? Menang 800 bagi 2 eta jeung Tiri Sentra. Dia doang mau diberena ada penyanyi mah oh untuk diberenya. Ah, pimpinan mah batinna ge gede. Nah, bener tak? Pimpinan. Ari aya batian. Naon? Pimpinan. Sabana mah gentong di ieu kumaha gentong nu haja. Alhamdulillah. Orang Musliman orang doakeun deui. Heeh, kumaha? Sing lanjut. Amin. Sing maraju. Amin. Da seniman mah geus kabiasaan. Kumaha? Lamun rek manggung poe Minggu jam 8 isuk-isuk. Heeh. Ka jam 7 teh geus ujak anyuk. Sebenarnya geus teh aing mah tenang ya. Jam rokok can naon mah nginjem heula. Benar. Oh, bener wae nya aing mah sok bener. Buat lencir eta. Hah? Lencir bunga. Meni hayang ditanya cenah Jumanta. Jumanta. Jum, Heeh. cager Jum, berek mi coba. Berek mi kan nu baturnya, Jum doang. Alhamdulillah teh kaget. Nangtung. Aduh kudu nangtung teh. Ya Allah, buuk. Lain buuk meni bodas. Ah ya teh poho ceuk. Hah? Tas dicukur teh poho lamun nek ngahajabrok jeung ece mah nek disemir heula. Lain nang nyawa bodas teh lain huis kieu. Lain. Hapur dina hulu. Rupi. Ieu tiga jebah lutuna bolong tengahna. Apa identitas teh ce? Mulai masa identitas ya lamun nyusu mentok wae ini. Tapi sacoplok manggot. Asup anu untung goblok. Nyelap. Jambu air sisi paker. Sabelah beaku kalong. Susu lahir tina angka. Sabelah beaku kalong. Orang pamit lah Rom. Ya, eta jang bagi 2 jang tak seniman mohon karunya main teh da boga anak, boga pamajikan. Tuh kamu tukang sek mah. Tukang sek tuh. Tukang sek. Ih, tukang sek nak kolotnya. Pena mah usaha ladang tua tiup, Rom. Dua tiup kumaha maksudnya? Eta ladang tua tiup pena mah lamun teu manggung di ieu mah aya liang non ditiup. Kemarin orang totok tiup. Liang orang totok. Tiup pas teu manggung teh. Alhamdulillah usaha ladang tua tiup. Sing berkah Abah. Amin. Dari sekat ganti-ganti sepatu lagi karunya. Jadi ganti-ganti. Ya, sepatu mah pernah diganti jeung celana beungeut pan anger eta we. Ya kumaha ganti banget. Ya wae.
orang pamit aja. Nuhun, iya turun ka Masayana, kanggo ka Bajek, katurun pisan Bajek. Ya. Ini kan ulang tahun, mudah-mudahan si panjang yuswa. Amin. Berkarayu salamat cita-citana si kalaksana. Amin. Tingkatkan kebanggaan orang tua. Nuhun. Bakti kakolot, ibu, rama, bangsa, negara, katut, agama. Nuhun, Namanya amin. sing sehat, jangan raka, depan kesadayana. Oke, Amin. sukses hajatna Ibu Haji sareng Bapak Haji. Amin. Sing sukses. Oke, sehat anu nonton. Amin. Sehat anu ditonton. Amin. Sadayana pokoknya nama orang biasa. Insya Allah terpanggil saya Santos. Amin. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Ya. Kalau ingin masakan Padang, Ya. silahkan beli sendiri. Ya tuh, kira udah minta mah anu beres ya kan, pinter jama. Alah ampun. Sono orang kesana mas sono kene itu kan sini mante. Kita rekan jepia hungkul, alhamdulillah. Dan si marajunya, tapi kamu maju dari ubay dia mah. Ini Kamu lumpangan maju odong-odong maju. Atur nuhun kasadayana, haturan dina jangungi, atur nuhun kasadayana, hapunten. Cepia jadi aya nu kirang raos aku pinggirnya. Barudak tas geus wae tak buat calama puset ini pabeulit. Untung di pabeulit. Ya, nah, mohon sadayana sing sarehat. Aturan nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.